mah jadi sorangan. Jadi sorangan. Kabar tanya di kebun aing berenang. Eta di manuk juga ayaan di luhur euy. Jangkung hoream aing. Nah, waktu si Agus teh kekaryapan kebun aing. Sampeurkeun ku aing. Agus. Lumayan. Nyai. Nyai Agus, hei. Dihajar ku aing teh. Dihajar di pelaku aing teh. Make di. Ya pan di kebun aing. Di kebun mana dah? Aing mah jadi sorangan. Jadi sorangan. Kabar tanya di kebun aing berenang. Eta di kebun maneh. Teu balik Aing mah lain plak maneh. Malin pelak oge pan aya di kebun urang berarti nu urang. Teu bisa ke. Make teu bisa kitu aturanana. Model sia mah. Sung aing kan model. Mangina teh aya kebun sayo. Kebun maneh. Apa ke kebun batur atuh da urang. Ya kan sungai. Model sia mah. Kada sia. Itu. Bulu kada kan. Najis teh nu aing. Aya kebun aing sia. Balik heleudeg ke kebun aing model sia mah. Ku aing mending dicabut tanggal sabana. Nama kayak ngaruk sakit tuh karena kebun ieu tong sok aprak-aprak kana kebun batur sia teh. Ada aing tengah aja aing keur lempang nempo suung. Arek nempo suung rek nempo naon ulah diala na kebun aing mah. Mending dicabut ku aing tanggal sabana. Bari ku aing dirajet ke sia. Iya kan. Tong najis teu balik sia mah. Goblok sugan. Teu ecreg sia mah kalau ku suung aing na ngamangi. Ngahaja ti ditu ningali suung di aku main aku nu goblok mah sugan. Bongkena di kebon manehna teu ecreg rasakeun sia kakek ku aing. Lain eta si Agus ngan apa kapan ke kebon aing we unga-unga ngan kapanggih teh manehanana we. Unga-unga ieu suung panyaho man plak aing eta ayana kebon aing berarti nu aing. Hayo aprak-aprakan we teu baleg sia mah geus tong aprak ka kebon aing coba sia teh meh tapi bangusan. Ai bangusan mung sia mah teu baleg teuing. Goblok sia kakek aing nu pangheulana manggihan sia mah sok teu ecreg teuing. Rasakeun sia kakek ku aing. Bila mana papangi jeung sia aing mah tingalikeun ku aing dirajetkeun sia suung sia. Sok ku aing mah disimpan di mana wae ku aing di teangan sia. Rasakeun sia kakek gege panggih jeung aing. Goblok sia make jeung kitu ka aing. Cuma tong sak prak-prak ka kebon aing. Aing rek di tanah heula di desa ung teh. Di heula Goblok sugan si kakek mah aing nu manggih ti heula mah ku sia make digadag rasakeun ku aing tingalikeun tuh. Bangunna teh nahana penangka ku aing set. Enak geus. Gadag. Ih, macan. Mok sia kakek ku sia. Tah, deket nangka sia. Mun geus beurang jam 12 beungeuna balik aja Nah, boga supa orang tadi itu manggih supa teh arek make mie datang-datang teh make supa mah teu mantap aing mah balik jam 12 mana suhu di dia dituna di dia tadi teh ieu walah sia pasti si Agus tadi ngancam pasti digadag si Agus ieu mah kemana si Agus lumpatna ku aing ditengan ka dieu aing menang supa Agus jadi aku sia mantap digadag deui eta sung aing goblok sia mah kada kan da aing nu manggih tadi oge manggih apa eta nu aing teh aing pangheulana sia mah teu balik teh sia mah wani sabaraha sok sia ku aing jual make jeung wani sabaraha mah teu banyak teu buat aing teh mah atik buat mana da aing pangheulana mah ngiteu menang monyi kadekeun Kadeukeun pangede alungkeun tuh. Siapa aja goblok di tukang teu ecreg sia mah. Kalakuan teh sia. Goblok eta si kakek. Make goblok. Dia kan sia. Moal ngalibikeun. Teu ecreg bener mah. Coba ka kebon aing coba. Eta kebon sia dia kan aing najis Teu baleg sia mah. Sia mah ngoconan wae. Ieu keun. Sia mah kitu nya. Di kebun urang hak urang ieu mah. Awas ya ku aing panggil deui sia. Tingalikeun awas ku aing. Bari nage semenyak kitu, ku aing diteuneun di badog deui nanahaonan deui mah kitu patut. Teu ecreg teh, ieu mah hak urang aya di kebun urang hak urang. Lamun di kebun maneh hak maneh urang mah wani ngala. Wah goblok, suung nang manggih aing pangheulana di aku di kebon manehna. Heuh eta ge kebon manehna, aing teu ngaku kebonna. Ngan aing mah eta suung. Lalin plak manehna jadi sorangan, dasar goblok dasar si kakek mah. Rasakeun si kakek ku aing Ya, nu rada bulung bagus. Aing nu gablag tanah, ayat di tanah aing nya milik aing, sama ngana plak ke kebon aing we hayo atuh pagawean teh. Sapopoena teh ngincar teh kana badogon we sia mah. Teu baleg teuing. Kumaha maneh we kakek? Da geus meunang perkara jeung maneh mah, aing mah. Aduh aing kudu kumaha nya euy. Udah angeun ngalah tutut-tutut sekalian ka ditu